Pikiran lah. Pembunuhan ini dipicu lantaran pelaku emosi karena korban tidak kunjung mengembalikan korek api milik pelaku. Atau berapa lagi? Cuman gara-gara korek orang meninggal. Iya kan? Bahaya. Penyakit gede ya. Bahaya ya. Salah saya nya. Si JJ belen hari telepon banyak. Tapi ingat aing RW ya. RW belen. Telepon ku aing. Halo, assalamualaikum we. Lain hampura keur peuting urang keur ngaliwet teh. Korek gas serangan ka bawah kurang teu sengaja. Urang kudak kodok ngajendul becek urang anu urang gitu orang korek gas. Orang nu RW pohoan urang. Adi mah we. Lain masalah gitu pan urang mah teu biasa urang mah cukat cokot karena korek batur. Jalain curan rek. Ampurannya deuti pulangan kurang ya. Geus teuing lah. Eta mah hak RW panen urang. Nya, tanggulan 5 nya ID makanya. Ya, assalamualaikum. Kalak RW. Ya, usaha ya loba jasa. Salah saya nya. Duh, aing Gusti. Bahaya. Yang kesan RW sana. Bahaya aing. Aduh, aing nyacan nyandung aing bahaya.